Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Ari maneh wadia balagu DP aku sorangan euy. Kudu nama kami nu nanya, jeung maneh kudu geus nyaho kana maksud kami. Lain kalah nanyakeun. Bari molotot kiku teh katara beuki gereng pikasieun. Gue Wadria teh kaget bujurna asa ngerempod, hatena jadi peot rampang rembeng asa dibiwirang, ditegor hareupeun anak buahna. Keke aku mah kan kubu. Wadria coba hitung kumaneh. Lamun pada rumah sa, beak sabaraha ribu nu diaur-aur ku kula. Pikeun maraban maneh jeung sebatur-batur. Da teu kudu disebutan ku kula. Sababaraneh kudu geus bisa ngitung. Tapi mana imbalanana, mana hasilna? Pan kula teh ngaluarkeun biaya lain teu puguh tujuan. Tuh anak kula anger wae deuleu. Pira ku ajan kaharti? Kiku bu nunjuk ka tukang nu dimaksud ka anakna. Nyatana jangnana teh nu tepi ka ayeuna masih keneh ulang jentul kaedanan ku anak bajanta jenatna. Gebeg Wadria ngarenya geus ngadenge kitu mah manehna kakara sadar tur inget kana janjina. Jeung deui ayeuna ngarti naha masalah naon anu keur dikemu kudunungan. Gue meni ngarahuh diukna asa menekan meni moyongkod. Da manehna ge rumasa can hasil nyumponan ka hayang kubu. Malah Mas Sardi jeung batur-baturna kabeh ngahuleng. Teu aya anu milu-nimrung. Kabeh rumasa di dajeng nyana buruhna mah beak ari gawe can mawa hasil. Kumaha Wadria kaharti kumaneh? Sun, kahartos pisan ari kitu mah gan leres kahartos. San rumaos nanging panuhun ulah ngalepatkeun teuing sim kuring sapara kanca. Margi ari lain nyalakeun si laing, kudu nyalakeun sa. Sun sadaya-daya. Rumasa teu acan tiasa nyemponan, nanging da sanes teu dilakonan ieu mah teu acan pareng sareng milikna we. Pan ku juragan oge kauninga. Geuning aya bae gogodana pan anak nagan kodir oge kala digamahan ku si Jalil. Wadria, kula rek nanya sakali deui. Ari maneh sanggup keneh atawa teu? Mun sanggup keneh sok geura ngomong jeung bejakeun ke kula. Nah rek kumaha mun geus teu sanggup pulangkeun biaya nu geus beak ku maneh. Kula rek deangan jelema sajen. Kebeg Wadria ngarenya grada reuwas ditanya kitu mah. Jeung mustahil mun manehna kudu mulangkeun upah nu geus katarima sabab geus beak. Jeung deui pan dibagi-bagi ka anak buahna tur tah geus katanagaan deui. Malah mah basa ngababrik Jalil jeung si Masnan tapi ka aya anu tatu. Duh juragan, nah duwi ka tega sauran gitu. Da kula lagi butuh bukti deuleu. Moanya kantem wae ngabiayaan dari anak kula. Rek kumaha? Tuh masih keneh ulang jentul, can kaubaran. Yen mah kieu we, dan bergabis pada malam ada abdi oge moal mundur. Sawius dugi ka kumaha oge moal dikatunkeun, maka teras diakalan. Nanging panuhun sing rada sabar sakedik margi raraosan mah kedah kumaha abdi sadaya. Tuh aya duaan anu tatu. Jaba abdi teh kantos hampir korban nyawa ngabelaan juragan. Upami abdi ayeuna teu hasil, da sanes teu digawe. Nanging kahiji can ngajodoh jeung milik, kaduana aya wae anu ngagokan ngan juragan sing ageng mana. Ayeuna aya wartosna si Jalil teh kabur. Ceuk saha si Jalil kabur? Ulah gagabah ngomong teh. Ih, ari juragan apa abdi mah teras hubungan sareng urang lemur dungus utamina bahajanta. Laras si Jalil teh kabur gan. Malih madugi ka ayeuna ge teu acan kapana klaratanana. Naon hubunganna jeung kabatingan kula? Apaan anu ngagokan ka urang teh si eta kan? Si Jalil nu mika palai ka Nyi Romlah teh. Da ayeuna si Jalil tos teu aya. Atuh tangtos we hampang. Moal aya nu ngahalangan. Keun urang datangan deui ka sepuhna piraku gan kodir teu leah manahna. Asal kabeuli we hatena. Ceuk Wadria beuki wani ngomongna kareuwasna geus ngurangan. Benar eta teh Sardi, laras kan? Lamun nya mah kitu sok atuh akalan deui. Pokona mah kumaha we carana sangkan Nyi Romlah daekeun. Ulah aya nu ngahalangan deui. Mun geus pasti urang lamar. Jigeura ini. Kira kiku laler amarahna harepanana daratang deui. Atuh Wadria oge tenang hatena. Mulai moal pake togan bilih aya deui halangan lainna pisan. Abdi sabaraha kanca bade mios ka lembur Cirangrang.
bade ngadeheus ka Gan Kodir kakitu kan. Heuh, jika awas ayeuna mah kudu hasil. Mangga disuunkeun pidoana wae atuh kan. Gan dewek moal mahana naon-naon nih. Atur ku maneh wadia. Sabios kan. Kang ayeuna mah lengoh bae gampil da tiasa diatur. Pernios atuh kan. Oh jik. Mitra, geus kitu mah Wadria teh Badami jeung anak buahna ngatur pilampaheun. Sabada Badami nya meunang kasaluyuan rek init ka Cirangrang harita keneh. Tapi teu hade mun abring-abringan sarerea bisi matak goreng balukarna. Geus diputuskeun nu init mah duaan bae nyatana Wadria jeung Sardi. Ngan nu sejen kudu siaga, bisi aya mau ngamuk gajah mata kariprak. Beral weh marulang ka imahna masing-masing. Sedangkan Wadria jeung Sardi mah langsung ngajugjug ka lembur Cirangrang. Rek nepungan Gan Kodir pikeun mapai laratan ngeunaan Nyi Lomra. Teka catur lilana di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi kabeneran Gan Kodir jeung pamajikanana araya di imah. Atuh Wadria jeung Sardi atoheun aker. Duanana dari yuk dina kursi mano sopanaker. Can ditanya ku pribumi macan wani ngomong. Gan Kodir nu geus apal ka Wadria geus bisa neguh kana maksud kisema, tapi taya salah namun ditanya. Bagea Pak Wadria kuring teh asara reuwas ieu teu karana aya iberti angalna. Ujug-ujug kasumpingan ku bapak bade aya pikeun saeun naon ieu teh. Hatur nuhun kan, sim kuring enggal ditaros. Tapi cenah pribumi anu sae budi uninga kana tata krama henteu ngantep kasema sakali deui hatur nuhun. Mari laras. Rumaos pisan sim kuring teh dongkap teu karana ngiberan heula. Nanging teu kedah reuwas da sim kuring teu ngabantuan pikaruaseun. Berjantan. Maksud abdi teh kieu kan. Pangna sim kuring tumorojog tanpa larapan sangembari paos teh mah jauh dijugjug anggang didatangan. Sanes lantung tamu laku sanes dongkap tanpa sejak. Nanging gaduh maksad anu tangtu ngemban amanat anu nyata. Biasa sim kuring teh utusan kiku teh ya. Semua laras agan. Tah. Kumaha amanatna teh? Sabar kabis nyangakeun silaturahmi. Oh katampi hatur nuhun. Kalina perkabis. Upami diibaratkeun kana paculeun mah pan urang teh gaduh hanca. Ti payun sim kuring kantos nunalisan titip warti sasatna melak harapan. Taina maksad teh bade mapai eta hanca maluruh catur kapungkur. Taya sanes tina perkawis tuang putra teh. Tak itu maksud mah. Wadria malapah gedang dina nyaritaana. Hati-hati naker ngomongna teu langsung kana maksud anu tangtu. Ari Gan Kodir mah ti barang jol oge geus bisa neguh. Malah jika nu geus sadia keur pijawabeun. Barang ngadenge kitu teh teu ieu reuwas. Oh, perkawis Nyi Romlah pangintennya. Laras. Eta kumaha maksudna? Semun kumaha walaran juragan da cepna mah ti kapungkur oge teu waleh satia gantosan. Taina tos dugi kana mangsana hoyong terang walaranana. Panti payun teh tuang putra menut waktos 2 sasi. Ayeuna asa tos langkung di 2 sasi gitu kan. Atuh urang calukan we jenisna nya. Mangga giringan. Harita keneh Gan Kodir ngajurungan garwana sangkan ngangkir Nyi Romlah nu harita keur aya di pawon. Keur bebersih dati saprak tepung jeung si toleng tara ka mana-mana. Rajin kana gawe hegar wae tara nguluwut. Barang dicalukan ku indungna gancang nyampeurkeun gok tepung jeung Wadria. Aya pikir saeun naon, Pak? Diuk nyai. Gek Nyi Romlah diuk gigireun indungna ari Wadria bungaheun. Sababna Nyi Romlah anu sehat tur beuki geulis bae, kasirina montok matak moho, meni asa beuki denok we. Asana piraku jangan make teu bogoheun. Kitu cek hate Wadria. Kieu nyai. Tageuning geus aya deui Bapak Wadria ti Cibulan utusan di juragan kubu teh ya. Ieu mah langsung bae kana perkara nu jadi pokona. Anjeunna teh nyusul catur nu kapungkur udag carita baheula. Bohongan hidup minta waktu tah ayeuna geus mangsana dijawab. Rek kumaha da Bapak mau arek maksa kanu teu suka. Moal nyarek kana paniatan hidup. Ngan sakadarek nganteur jeung ngajujurkeun nah kitu kawajiban kolot mah apaan. Rak nyarita sorangan. Cek Gan Kodir dari anaker gebeg Nyi Romlah ngarenya greuwas. Asa bingung ditrag gitu mah sabab teu aya waktu pikeun mikir heula. Atuh teu buru-buru nemalan kalah ngahuleng. Leres Neng.
damanggengan sakadar utusan itu ya teh ngahaja pisan dongkap ka dieu nyusul ka saura Nyai kapungkur dupi cepnana mah siang wengi ke kalayan satia ngantosan Nyai tah ayeuna hoyong kabantun walaranana nah kumaha kitu Nyai. Wadria pinuh ku pangharepan hayang hasil maksudna renghat nyiromlah narik napas jero. Wadria nugikeun bae kanu jenengan cepnana abdi mah teu acan gaduh maksad laki rabi sakitu nya cek nyiromlah estu pondok heureut tapi munel Ngan matak nyentug kana hate Wadria sabab jelas mengaskeun harepanana. Kumaha Nyai? sumuhun teu acan gaduh maksad laki rabi. Apa Nyai masihan waktu 2 sasi kanggo ngantosan? Sumuhun ngantosan kaputusan sanes ngantosan dilamar. Jadi putusan teh kitu. Sumuhun kitu kumaha deui atuh? Dupi cepnana kumaha? Har eta mah sanes urusan abdi. Geduk hate Wadria asa aya anu neungeul. Leket teh awakna leuleus ras inget kana omongan Kiku anu sakitu heurasna. Tasat maksa yen manehna kudu hasil ari ayeuna bet misleuk. Menang sajongjongan mah simpe teu aya anu nyarita. Sardi ngagremet hatena tapi teu bisa ngomong. Gan Kodir panujueun pisan kana sikep anakna teh. Da manehna ge geus teu aya hate. Bongan kungsi di kasaran ku Wadria basa aya jariel teh ya. Madi Wadria samung harewas ka Sardi nu ditanya teu nemalan ukur gogodeg bari baeud. Itu geuning bapa rupina pun anak teh teh acan gaduh maksad laki rabi. Arisin kuring mah nu jadi kolot nada ukur rek ngajujurkeun eta mah jawaban anu pasti ti jinisna lain jijieunnan lain menang maksa mirusa eta mah nyangakeun we. Aduh kumaha atuh nya saresna harana kisim kuring teh ye margi cepna mah kalintang ngantos-ngantos na teh gitu deh ibu ramana. Da saurna teh tantos baris nampi margi kapungkur ge nyuhunkeun waktos kanggo ngemut. Laras tak ayeuna putusan dina hasil ngemut apa entos dumuk itu ulah waka luluasan ngadamel putusan ieu teh. Ayeuna mah emut heula ku Nyai. Kitu deui ku ibu ramana ieu. Sepnana teh salirana kasep mulus. Putra ngan hiji-hijina putra ti kubu nu beunghar, nu jembar, nu sohor, nu bager, apa kona mah moal aya gagal. Piraku teu lebar Nyai. Moal disangsara moal Nyai teh moal. Pak, kanya asan kecintaan abdi. Da moal tiasa dipaksa. Kasep saur bapak. Can kantenan kasep sangem abdi. Bager saur bapak. Can kantenan bager ka abdi. Pokona mah abdi teu acan gaduh maksad we. Ya gitu tah Pak Wadria. Ulang Wadria ngahuleng. Manehna jadi bingung teu boga alasan keur maksa ka Nyi Romlah. Teuing kudu kumaha ari geus kieu. Ibunana atuh tamu teh dianggurkeun wae. Cai-cai atuh. Sawes. Terus tamu alami. Rupina ari tos kantenan kitu mah bade permios wae ya. Sim kuring bade ngalaporan ka Dunungan da. Abi mau utusan ieu sangem bari paos teh mah. Suku sambung lengkah, bibir sambung lemek. Ina engal-engalan teuing atuh nyangke heula. Cegan Kodir. Tapi Wadria geus teu betah cicing didinya, da mungguh ari hate mah panas teu ngeunah ngadenge kekecapan Nyi Romlah nu nganggap sepi asa teu ngajenan ka dirina. Mitra kaum dangu Gan Kodir teu bisa nahan deh nyari semahna amitan mah teu bisa magar kumaha. Jerut duanana turun geus amitan leos baralik bari mawa hate nuruwet pabaliut bingung ku pilampaheun kumahanya tanggung jawabna ka Kikubu. Ari Nyi Romlah nyerengeh seuri asa sugema kana hate lantaran bareto Wadria geus ngariweuhkeun ka manehna. Pikeun Nyi Romlah boh jalil boh jangnana ge teu aya nu kapilih. Kahiji can kungsi tepung jeung jinisna, kaduana can kateleuman pribadina. Hiji-hijina jajaka nu napal dina ingetanana Iwati si Toleng. Ngan hanya kal si Toleng mah beda jeung nu sejen, can ngaharib-harib kana main asmara, ukur ocon banyol dipake heureuy. Teu boga kae.
jelema teh. Nya meni maksa kitunya rek kumaha jaga mun laksana laki rabi jelema acan temong-temong acan jinisna geus direremokeun ulah daek apana ye satuju kana sikap si nyai kuring mah Atunya sahan udah ku cara gitulah bari naoge lalaki mah loba keneh keun tong dipikiran loba lalaki mah kan Qadir oge muji kana wawanen anakna nyapuku Nyi Romlah teh gede hate meni asa di alam ngadenge omongan inung bapana kitu teh saha nu daek ka jelema anu can sidik jigrigna nyatanya nya bener tapi keke gan Qadir calik deui dina korsi malah mamake jeung tumpang kaki sagala tiluan ngariung bangun daria Nyi Romlah jeung indungna malong kagan Qadir rada hariwang bapa mah kumaha mun Wadria teu ngeunaheun hatena terus manehna mentakeun jalan kasar atawa kumaha we sabab geus kacontoan kudu ti heula geuning kitu ketakna kumanya asa seungah ieu keur bapa mah nah da urang mah teu boga dosa jeung teu nganyarikeun da nyarita sajujurna teu kudu sieun apana ieu muhun Pak nama kesieun tenang we atuh Pak tenang lain sieun tapi waspada mah kudu urang teh nyakan tenan ari waspada mah kedah nanging kumaha ieu nyai kade mun init-initan ulah sorangan kade ulah ulin peuting kade mun aya jelema anu teu wau ulah babari kagoda pokona mah sagala rupa tindak tanu kudu taliti jeung hati-hati bisi aya itu ieu tak kitu we mangga da kahartos ku abdi ge Pak nanging abdi mah sakantanan ngariung aya sangamkeuneun aya naon nyai ku hoyong tepang sareng ibuna Kang Toleng di harita teu acan tepang deui upami kawidian mah hoyong amengan ka lembur dungus tah kitu Pak ulah waka lainnya rek ulina tapi bapak teh melang ya bisi aya naon-naon di jalana komo ayeuna atas kadatangan Ki Wadria beuki gawat atuh wayahna nyai ulah waka hayang ka mana-mana keun mun geus aman mah kajeun nek diantil ku bapak ngan ayeuna mah ulah mage teh nya tujuan nyai mun hidup init-initan jauh cicing lanan bisi ku maonam teh apaan pikiraneun cek indungna Nyi Romlah teu nemalan deui rada kuciwa hatena tapi da omongan inung bapana kaharti yen keur teu aman ayeuna mah mun kamari mah memeh kadatangan Wadria aya meusan nya akhirna Nyi Romlah maksakeun cicing urang caturkeun Wadria nu aya di satengahing perjalanan harita teh menang sajongjongan mah jarempe teu aya nu ngomong barang tepi ka deukeut warung reg Wadria teh eureun sari maneh lapar atawa teu euy pokoke utamana mah hayang minum yeuh kitu geuning mun teu mere cai-cai acan pribungi teh nya lain teu mere parek nyuguhan ge dicare ku dewek nah tuh make jeung nampik sagala si gejul teh tak mending jajan di warung lah nya naon tuh lulus ka warung si bibi teh ya kalau bawa omong duanana tup-top karena dahareun geus wareg barang dahar sering dibayar leos baralik hatena mah tetep panas lantaran teu hasil ngolo Nyi Romlah kalah terang-terangan nampik ebek mah bingung euy di kudu kumaha ngomong ka ku ya mangkani geus makan di kamari pasti ngadenge laporan ge mah bakal leuwih amak yeuh pikeun ngajaga kapercayaan ku ka urang alusna mah ulah waka dibejakeun sajalan terana kumaha mun urang paling we atuh Kang paling kumaha di silai mana sih barang pae ani mah jelema hirup kumarek bisa dibener ai maneh lah rupa wae ye ari akang kaos lain urut jago wae urusan bener jeung teu bener mah nomor 2 Kang nu penting pipa majikaneun sinana hasil gitu kabawa ku urang keun bae rumah tanggana mah rek bener rek henteu ge lain urusan urang pan nu penting kuwu ulah makan wae rek Wadria eureun leumpangna terus mali kasar di nu aya tukang ngeunana eta usul teh asa kapikir benerna lain bener masalahna tapi bener cek manehna pikeun ngajaga sangkan kubu ulah amek asa-asa aya benerna omongan maneh teh euy bi tapi cik kumaha carana euy na mending ayeuna atawa iraha ieu derek satuju kana usul maneh mun usul kuring rek digugu Kang kudu sakalian dipikiran Nyi Romlah jeung indung bapana karek bieu didatangan ku urang tangtu maranehna oge boga rasa curiga nya tangtu we ulah ayeuna keun cenah pohon
Sedap pohon heula. Teangan bonggohna, teangan balangna tah didinya pao Kang. Utek maneh encer di. Ayo, gampang deui. Wadria maju deui sardi nyerengeh seuri. Duanana nuluykeun lalampahan. Rek laporan kaki kubu duanana geus teu bingung sabab geus manghipi jalaneun nu dianggap hade ku maraneh. Nah, gancangna carita Wadria jeung Sardi geus tepi deui ka imah ki kubu langsung disanghareupan ku kubu anu memangna geus teu sabar hayang gerang ngadenge bejana. Kumaha Wadria? Tenang atuh kan. Ngapa terus teuing? Lain tenang pan kula teh geus lila nungguan jeung geus hayang ngadenge hasilna. Ngadaekeun si Romlah teh atawa kumaha? Iya kan, tadi teh Romlah sareng ibu Ramana aya. Sarta hade pisan panambianana teh lah pokona masif lah. Juragan ulah alit mana? Tuang putra pasti cager. Keun urusan Nyi Romlah mah geus aya dina dampaleungeun abdi. Tapi da kudu buku atuh dia. Laekeun atawa henteu ye? Kersaeun kan. Pokona mah beres cek abdi ge. Ayeuna mah geura tatahare. Naon rupi anu bade dilaksanakeun enggal sadiakeun. Naib geura wartosan persiapan hajat nikahkeun geura siagakeun. Pokona pasti beres kan. Syukur gitu mah. Tapi kelanan kula hayang ngadenge kecap sinana. Kudu sina nyahun langsung di maneh ye. Ya Nyi Romlah daekeun. Mangga. Leos ki kubu kajero teu kungsi lila geus datang deui bari ngiringkeun jangnana. Anu kaayaanana begang langkonyang beungeutna haropak pias. Gek diuk kucap kiceup kawas anu cacingeun. Gaya pisan sumanget hirupna teh. Kajang Mang Wadria kaek datang tas di Cirangrang. Neng Romlah teh narima kana pangalaman hidup. Tayuna ku masih ke hidup. Nah daek dikawinkeun ka Nyi Romlah mun daek ayeuna keneh bapa rek tatahar ieu. Pikeun ngayakeun hajat gede. Ngawinkeun hidup. Bisi aya kapanasaran. Tatanyakeun ka Mang Wadria tah. Sok. Bari nunjuk ka Wadria tapi jangan ukur ngareret. Ceuleuh teu aya gairah jigana teh. Leres Den, ulah ngimutan anu teu pugu Den. Mending oge enggal milarian gentosna sing ngawatos kana salira. Pergi kaki itu Mang lebarkeun Mang Den. Mang malebar. Cek Wadria beuki banget ngabohongna. Sardi mah ukur mesem. Lila ngaharuleng. Geus kitu pok jangnana ngomong. Kumaha Nyi Eha teh aya? Cek jangnana atuh ngagabeg sararea oge. Sabab sidik jangnana teh kaedanan keneh ku Nyi Eha. Anu karijeunatna. Ujang gasep anak bapak. Sing eri kana king. Sing sadar sing ingat istighfar bager. Ngabat nanyakeun wae Nyi Eha. Wah Nyi Eha mah geus sampurna, geus jeunatna. Jangnana kalah kerung teu nemalan. Terus pada ngalalemu pada ngupahan lila-lila jangnana sadar. Lelemutanana jiga geus kumpul deui ret ka bapana. Kumaha ieu teh Pak? Aya naon Pak? Yo Jang, geus ulah mikiran eueuh. Pikiran wae nu aya mun hidup hayang kawin hayang buru-buru boga pamajikan boro-boro minggu hareup ngajeng isukan ku bapa rek dijalankeun. Cikumaha rek ira hayang kawin teh? Nyi Eha na kumaha? Masya Allah, ulah ngarep-ngarep Nyi Eha anak king. Tuh Nyi Romlah leuwih geulis, leuwih manis lah papa ge bogoh mun ngora keneh mah. Bogoh papa oge. Si teu yahannya. Inung jangnana mun cereng. Wadria jeung Sardi ting serenge. Kumaha ujang dae ka Nyi Romlah? Jangnana ungeuk. Alhamdulillah. Syukur ari kitu mah tuh bisa aya kapanasaran. Tanyakeun ka Mang Wadria tah. Urang mana Nyi Romlah teh Mang? Geulis henteu. Jang Den, kasep Jang Den. Jeung Junan Mang Jang Den. Nyi Romlah teh kudu sajen oge pada marebutkeun. Moal pati-pati diparebutkeun lamun teu aya onyoyna ti nulian. Geulis manis jagung leutik leumpangna ngageblai lir macan teunangan. Lungguh timpu andalemi hana pasor hade tata hade basa jaba anak nu beunghar dewa. Eueuh cawadeunana Den. Leres Den. Cek Sardi di. Paroman jangnana katara rada marah mai sorot panona cahayaan. Atuh ki kubu oge bungaheun sabab geus katara aya parobahan jangnana nu satengah langlang lingling ayeuna maju ka cager. Mani gergeteun hayang buru-buru ngawinkeun sugan we jangnana cager pisan. Atuh geus ngadenge kitu mah jangnana teh katara tambah bunga. Sorot panona ngandung harapan hal ieu teh ngabungakeun kanu jadi kolotna. Ki kubu oge teu amek-amekan wae ayeuna mah lantaran geus katara aya parobahan dina diri anakna. Saterusna Wadria jeung Ki Kuwu teh ngobrol ngaler ngidul, tapi teu jauh tina perkara Nyi Romlah. Wadria geus teu asa-asa ngabohongna. Bohong ditambah ku bohong nutupan bohong nu kahiji disusul ku bohong nu kadua. Padahal nu sanyana
Nyi Romlah mah geus nampik kana panglamar Wadria teh saeutik ge teu aya pisan harepan, tapi Wadria pusingeun ku sikep si kuwu nu amak-amakan nu akhirna ditipu. Cag tuna nu keur uplek ngobrol. Ayeuna urang malikan heula ka tukang nyelang nyaritakeun si Masnan jeung sobat anyarna. Nyatana si Sarhim nu anyar pindah teh harita teh urang lemur dungus masih kene pak-pikpek nareangan si Toleng. Komo Mang Rusman mah teu aya kacape, teu aya kabosen, kangaranan kanu jadi anak tang tue bakal terus diteangan. Beda jeung si Masnan, lila-lila mah manehna ngarasa capek jeung bosen. Nya dina hiji mangsa, kaparengan harita teh isuk-isuk. Kirawanci haneut moyan, si Masnan keur guntereng ngobrol duaan jeung Sarhim. Jadi kumaha ya teh Kang? Kieu Him, akang teh geus lila ngalilineuk Nyi Romlah. Malah basa nganter-nganter si Jalil ge sanyana mah akang teh bogoh pisan ka manehna. Hate mah teu mikeun mun kudu beunang ku si Jalil. Tayeuna kabeneran pisan si Jalil mah kabur, teuing hirup teuing pae. Teu nyaho teuing keun bae lah. Da batur ieu ngan anu jelas mah kauntungan pikeun akang ieu. Tidak ada saingan, bener. Cek si Masnan bari cengar-cengir gumasep. Oh, kita jadi rek kumaha ya na? Urang anjang ka Cirangrang. Urang neang mojang lenyang, cik kumaha. Maneh rek daek nganter ka akang. Pokona mah da moagap lah roko-roko wae mah aya Him. Haha. Sip lah. Si Masnan lungak-lingak beki agul. Ari Akang, kuring menurut we atuh. Ayolah. Nah, da moal nolak. Pokona mah kuring hayang nama-nama pengalaman. Jeung sugan we aya milik. Nyamun ka Akang mungeun. Pan milik kuring. Si. Ngaco sia. Gas. Ayeuna mah teu loba omong. Ayo urang edit. Duh. Kan si beungeut-beungeut acan tuh Kang. Kan bae. Panganter mah teu kudu giling, malah ulah nyisiran-nyisiran acan. Bisi Nyi Romlah bogoheun. Pokona mah pakaian anu nganter ulah leuwih giling tinu dianter. Bener? Nyalah. Geus kitu mah bral duana namiang ngajugjug ka lemur Cirangrang. Tetela si Masnan teh gede hate, sakitu geus ditampik teh masih keneh miharep Nyi Romlah. Boga rasa yen sainganana geus eueuh, malah masih Toleng geus dianggap sirna. Teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi. Gok ka imah Gan Kodir harita teh kirawanci rumangsang. Di lemur ada ti iseun nu kadenge ukur sora hayam jeung domba. Kolot-kolotna mah keur digarawe jeung loba anu ka kota. Da ieu imahna teh Him. Heh. Geuning jelema beunghar nya Kang. Imahna ge meni agreng. Pogoh we atuh jagona di dieu mah. Mata kisah anu teu hayang ka Nyi Romlah. Keur geulis teh anak nu beunghar deui. Mama tuh. Urang dadengekeun heula. Si Masnan ngahuleng bari nitenan kaayaan di eta imah. Simpe teu aya nu kadenge lantaran Gan Kodir keur nempo sawah. Bojona keur ka kota balanya. Tapi si Masnan panasaran terus ngadeuketan panto tepas, kalacat kana golodog. Terus kaketrok kana panto bari bepuntenan. Punten. 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 Tapi jempe teu aya anu nemalan. Dipino deui sababaraha kali kakatrokna beuki tarik. Teu lila kadenge aya nu leumpang dina palupuh. Si Masnan ratu jajantung. Bunga aya nu leumpang teh tapi di dagoan rada lila teu aya wae. Mata kesel jeung gregeteun. Ina teu geura muka panto euy. Saha di jeronya? Cek si Masnan. Di jero imah memang aya jelemaan, malah mah kaparengan pisan Nyi Romlah. Ngan teu gagabah da geus meunang mamagahan. Meunang mepelingan kolotna teu meunang sologoto, teu meunang gagabah, jeung teu meunang nampa semah sambarangan. Atuh harita ge kitu. Basa aya anu pepuntenan teh memeh muka panton ong heula tina liang kunci. Barang breh di luar aya nu nangtung taya lian iwati si Masnan. Nya puguh Nyi Romlah mah mending ngajenghok. Masalah, geuning si gejul teu bapak eueuh. Kudu kumaha ye? Nyi Romlah bari terus nukangan panto ngahulang mikiran pilampaheun. Ari si Masnan geus teu sabar terus kaketrok deui bari pepuntenan. Tapi ku Nyi Romlah teu didenge. Da geus nyaho nu datang teh jelema gejul nu dipika ceceubna ku manehna. Nyi Romlah nekat manehna rek cicing moal nemalan. Nyi Romlah nulakan panto terus asup ka kamarna di barung ratu jajantung. Kocapkeun si Masnan jeung Sarhim geus kasale nungguan. Sarhim ngadeuketan. Raya Kang, tadi teh kadenge aya nu leumpang di jero euy. Tapi teu daekeun nemalan malah makalah ngalalap deui, curi gitu. Oh,
Namanya jurig. Ini tadi imah. Makanya laguan dulu lah. Ulah. Mana kayak orang nepungan si Bibi. Bidinya mah bisa bari ngopi. Yuk ah. Bral dua nanamiang. Ngajuk-juk ka warung si Bibi. Nukung si nepungkeun Nyirom lah jeung si Masnan teh. Tekung si Lila geges tapi bus ka jero warung. Barang gek diuk. Gero teh si Bibi ngagorowok bari nyebutkeun turung-turungan. Gebeg si Masnan jeung Sarhim ngarenyag. Buanana colohok ngadenge si Bibi menta tulung teh. Samemeh sadar kana kaayaan burudul aya nu datang lolobana lalaki marwa bedog. Rob ngepung warung. Enon. Gitu cek jalma anu rada jangkung gede. Tah, si eta nu merkosa Nyirom lah teh si eta tah. Cek si Bibi bari nunjuk ka si Masnan. Rob atuh jelema teh ngaronom ka si Masnan gep aya nu nyekal pepeuteyan. Durug-dug si Masnan digusur keluar. Ari Sarhim colohok teu bisa ngomong. Habek-habek si Masnan pada neungeulan. Aya nu najong, aya nu nonyok. Nyapuguh si Masnan mani kokowowongan gerak-gero ampun-ampunan. Kurang ajar. Nanaon teh? Nanaon? Cek Sarhim bari mangku bangku panjang hiuk-hiuk dibubat babit kanu ngaronom si Masnan. Bek. Aya tiluan nu kababuk timbang kieu bari aduh-aduhan. Tungtungna der si Sarhim oge pada ngahurup pada neungeulan. Tapi Sarhim boga pangabisa manehna balucat balicet bari nakisan panarajang musuh. Bru, dua anamru dijejak ku Sarhim. Aya nu kukulitikan atuh si Masnan ka hudang wawanena. Nyeri-nyeri ge maksakeun hudang langsung malik narajang. Ngamuk nguwak ngawik bari sosoak. Hareupeun warung ngadadak ribut ku nu gelut. Lila-lila Sarhim jeung si Masnan teu kuat sabab musuhna loba teuing teu saimbang. Kang, lumpat. Sarhim ngajak lumpat. Belecet duanana lumpat meniti babaranting. Geus teu nolih kana naon-naon. Atuh sakedeung oge geus jauh brul pada ngudag ku nu jagjag dan nu tatu mah nalamru. Tapi si Masnan jeung Sarhim lumpatna gancang. Da puguh di barung ku sieun. Akhirna salamet teu kasusul terus mangprung ka gunung. Gok ka hiji tempat anu aman. Bru duanana nalamru ting golepak. Tina awahing ku capek, napasna ngahega kesangna ngoprot. Duanana teu aya anu ngomong. Kasilir ku angin leutik nu hiliwir dihibur ku sora manuk anu recet dina tangkalakai. Lila-lila mah Sarhim jeung si Masnan ting kuniang hudang. Si Masnan muringis nahan ka nyeri, awakna mani asa pasiksak tapak neungeulan. Aduh, nah euy, nasib teh bet sia-sia teuing, teu peupungaron pada muru, pada nampiling kunaon ieu teh. Boga warung kitu teh mah. Nah, teu bepuguh bet ngadon jajarita minta tulung kayak kieu mah, kudu minta tanggung jawab deh, Kang. Nya bener. Si Bibi nu kudu tanggung jawab nih, tapi kumaha carana nya? Datangan peuting Kang. Mun perlu cabok. Nya cabok duitna cokot. Urang garong sekalian. Nating mani ngahina ka urang euy. Cek Sarhim nu kacida keheuleunnana ka si Bibi tukang warung. Ari si Masnan keur maeukeur geus aya bahan kana kajahatan ti baretona, katurug-turug tepung jeung Sarhim nu adatna kitu. Nya puguh we kawas ucing jeung meong babari pisan galona. Halus eta usul teh euy, Him. Satuju lah. Tong kagok Kang, ayo ulah balik. Hees di dieu lah. Ayolah. Bisa asak badami kitu mah eta dua jajaka teh nareangan tempat anu merenah pikeun reureuh. Dasar geus nekat sakitu capek jeung nyarari awak teh teu mikirkeun kana naon-naon. Bakatku banget ka keheul ka si Bibi tukang warung. Mitra kaum dangu, ari nu ngudag leungiteun tapak. Kapaksa baralik deui. Ku sakitu ge ngarasa sugema cenahkeun bae da geus kabur sarta geus ngasaan nampiling ieu. Bring weh baralik deui ka lembur. Gancangna carita, waktu terus maju mangsa ngaraya panon poe beuki ngulon. Nu akhirna reupeuting jangkrik reang di sarada patemalan jeung soragaan. Urang lembur cirangrang ting rariung ngarobrolkeun kajadian tadi pabeberang. Malah Mahgan Kodir oge geus meunang laporan. Yen si Masnan anu kungsi ngahina ka Nyirom lah kungsi datang kadinya sarta kungsi di tenggelan deket warung. Kurang ajar ka era eta mangkeluk teh eta. Duh. Cek Gan Kodir bari ngaliung jeung kulawargana. Nyirom lah gegebegan hatena ngarasa sieun ku si Masnan. Tah Nyai, ieu mata ge sing waspada cek mah oge. Teu salah-salah teuing ngomongan kolot teh ieu Nyai. Nuhun mak, da abdi geus sieun, teu wantun muka panto harita teh da ditong heula. Tah ti ayeuna kudu leuwih waspada Nyai. Malah maulah ngulampreng keluar. Tulak panto jeung janela sing parageuh.
gan kodirge milu mepelingan. Di tempat sejen para inohong lembur keur guntreng ngarobrol. Kejadian di warung si Bibi jadi bahan pamikiran. Sesepuh lembur ngeprak ronda sangkan leuwih iatna, ulah balanga, ulah loba teuing ngobrol. Nya harita oge bada isa geus arinit ronda teh, geus siap di pos masing-masing samakta pakarangna. Sakumaha biasa namun ngaronda nu sejen dipepelingan sangkan ulah tali berat teuing sare. Nya dina kaayaan kitu si Masnan jeung Sarhin geus aya di satengahing perjalanan. Duanana geus nekad rek ngabongkar warung si Bibi, rek males kanyeri bongan tadi beurang ngawiwirang. Di senip, rasakeun sia aing moal ngantep, tapi kudu waspada Kang. Ulah mah perjalanan nu biasa, wayana kudu norobos Kang Suni. Mane mah jiga geus tuman hip. Bari tuman acan ngan kungsi migawe kieu. Oh beres atuh. Yuk lah. Duanana ting katayap ngadeukeutan ka lembur Cirangrang. Beuki lila beuki deukeut ting katayap ting kuliwed kanu Suni. Datangna tinu bala nobros pager kebon. Tuani mah pae ka jalan gede datang tuh dijaga ku Neng Nong. Hanya kehabisan mitra kabujeng Neng Nong dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah dinten enjing kurang teraskin. Hapunten samudaya kelepatan, nuhun kana pangrojongna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.